Yang membaca kitab baca kafe gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Teng kumaha sikap urang. Kamana ieu loyogna batin urang. Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang ai ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan gitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu Duluikeun caritaan kamari mengenai instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi diinstruksikeun supaya asup ka hiji negeri di mana negeri eta teh tinu ku sisa-sisa kaum Ad jelemana galalede jararangkung gararaga pohara luhuranana yangkungna 300 hasta pohara dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ka Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 kabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung bejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya mikir nyaho tapi nu dipimpin ku Yusha bin Nun kikali nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar teu beja ka Kangjeng Nabi Musa alaihi beja nyana ka Kangjeng Nabi Musa kaum teu galon deui mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mau orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen tuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu teh Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge eueuh nganaonan pasti eleh kurang bener oge cak yang cak Isa nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuh nganaonan menang kurang kajian kumaha kami mah nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobokna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumarane kabeh aing bae cicing di handap pencelina eta tiis jadi celina bae eta bisa pakai niuhan luar biasa paneta celi bisa pakai niuhan untuk siapa kita mau gede jasa ulah dari saking gede celina bae aju aing cicing bajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah, ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teh aya nu garok haji nyeklek mah kadinya hatu aing terus we ngeunah kan nyeklek ka juru ka gulu. Jadi kiamat bae.
Tetap anu bohong na sama ta. Ku gede-gede eta kok kitu masyaallah. Luar biasa tah eta kaum teh harita sareng nilu. Oh, jangan lain lawanan urang sama makana. Lain lawanan sama tu bos itu. Sin urang. Eta teh Allah mah ndek nyin kamonesan teh model kos kitu jelema biasa kita ngalawan jelema jangkung gede. Tapi ieu perintah Allah, urang nu laletik kita salat sapoe sapeting 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang, baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalan tengah teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi salatna ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara. Mantap kajuloban nu qoib ge ieu. Sekarang ruatin sholat hati, tapi kan dirasakan aku orang makin sholat makin ngena. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang kene sholat tambah sholat duha, malah hayang kene tahajud. Mantap kalau Bandung Utara mah rideung dipantau-pantaukeun. Ieu teh kurang kuliah-hirana ieu sholat tidak. Masyaallah. Eta kok gitu. Gusti Allah teh yin kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, kaumna 10 golongan. Innalana dukulah kami kabehan moal asuk ka eta Abdul Muqaddasa abadan datang ka ilaha ge moal bae kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal lae ka ditu datang ka ilaha ge moal bae. Kuari mah ulah eta Musa. Ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu. Fashal anta wa rabbuka. Maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran. Sangat habek. Kita ngomong kira-kira. Kita ngomong nyungkun ku harga. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Fadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Terus perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami ngadeg di dieu bae gol perang. Ieu Kanjeng Nabi Musa masyaallah. Isi kaum ku puara-puara. Kanjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin. Nah, tena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana. Dararagahna, jangkungna, gedena, sedang ayo diinstruksikan kita perang moal semata-mata di kita ku Gusti Allah lamun moal dimenangkeun tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan ieu tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngajak atote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah paing pancia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia takwari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae tapi kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mah ngan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun paling sakali sia munggah haji tapi teu daekeun bae buang kawarah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus kisop awas pae namun terjadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat,
malah merencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyawan kuno kolotna eta teh apa nikmat eta mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji yuk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti lain dideuleukeun jak memang gerak urang ngagena ngagerakeun Gusti Allah diberi nikmat teh kaum Kanjeng Nabi Musa itu ngomong apa gitu Musa kita ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajen teh ditahan ka teh hayang hayang teh mati sia bae ka jeung pangeran loh kali teu perang duaan kami mah ina hauna kok ieu teh di wae oh kata ieu bisa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong diku ya Allah ya Allah Wata Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi Ngadua Kanjeng Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi Abi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak Abi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur Abi Nabi Harun wala amliku bairahum tengah milik kasalian Abdi jeung Nabi Harun Abdi mangan saukur Abdi bae jeung dulur Abdi jagening kaum Abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti didinya ngopotkeun jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha ieu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah ada jauh nak pokoknya ima instruksi ku pangeran kayak gak aya hikmana yuk urang kan itu tetep bae bong cak kaumna inna hauna fa'idun kami mana dijari bae oh mane Musa ka ditu jeung dulur mah perang duana apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu nah eta ngaletehkeun jasa teu kaum kos itu dan ngaletehkeun jasa masyaallah kok di lembur urang nongkrong dulur ngararaji ayo orang mumpung hirup kene, mumpung diberi umur, orang ngararaji. Ya kaum-kaum nanti, Allah siapa ngaji, jeung tongkrong, lang geus hapet ka tongkrong. Cara jeung kitu ngantu ngomong doang, orang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, saya teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi, maka ke kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah kita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa oh anjeun bae ka ditu Kanjeng Nabi Musa yang ngadeet ngadoa ka Gusti Allah Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti jages dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum nu fasik coba aya nyaota nu parasek teh kumaha ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu aju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kanjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong ke situ teu pernah ngadoa kos kitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah Unggal sholat subuh biji Tuhan. Tenang we, Kanjeng Nabi jadi usaha.
Unggal udah salat di Ciduhan. Hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi pancelas ka mana ieu nu nyiduhan teh. Keke muriang apa naon teh cenah teh. Ieu nu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh. Tuh, wajib bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh. Neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener. Kula biasa di Ciduhan istiqomah teh Kanjeng Nabi teh. Aju eueuh ka mana ieu gua teh muriang ampura Muhammad. Wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh. Kula cenah nina ngazana teh Kanjeng Nabi teh. Muhammad di Ciduhan bae maneh mamanen teu nanaon geus lah walau kualima kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat anu nyiduhan goblok meureun sia. Aing teh nyaho urang bojong. Tolong meureun sia. Aing turunan aing di bojong roba kene goblok. Geus kakawat bae. Can gelut cadaon hutu geus ublak kakawat. Eta begitu urang. Telele urang mah. Urang mah pugu. Eta teh asa bener nama teu nyahoeun pan nyiduhan. Komumun nyahoeun di Banjar, pondok 2 tingkat, tingkat, isuk-isuk teh pondok Kararopi bae kitu tah. Urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh. Ieu teh ku cai panas urut dek dipicen ka jandela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung teh ka dieu gitu tah. Masya Allah. Nyawa-nyawa teh itu nu liwat kena kopi kunyanya. Usia sae teh situ mah. Itu orang kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai no goblok aing kiai ye. Goblok disimbreku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Cara aya di pondok kosong pesantren, santri aya meureun 20 mah. Santrina teh sok ngalaan nang Kang Ora. Kang Ora sayur kan ku santri gitu. Oh ya, kami ada saja pada salah anak kain. Hah? Dekat anak kain bersih. Jadi pemanggilan kau yang ada dia. Bubar, siapa dia? Awas, siap. Ngalah anak kain tol mereng tenon te. Bulu bata dribu baru santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah paneta lain kok gitu tangkal kalapa akunya nangis dihalalkeun bisi ayah santri orang mana beijing sahabat. Aju ngalak ke kalapa ayah teu bebe jadi halal. Eta pohara jadi kiai. Mantap atuh geus dihalalkeun kitu di santri teh daek atuh. Ngan teu dituar doang tangkalna. Masyaallah. Eta kiai tuturkeun mah kos kitu. Mantap kula inget bae antar pesantren di Garut teh deuk pesantren ka mana ulah. Kalau naruh tadi itu bae ka Banjar teh. Ih, hayang ka anu, hayang ka ulang geus kadinya bae, teh nyaho sasakala, teh nyaho sejarahna kadinya bae. Antarna kadinya, datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Santri mayak kan berbola mah anyar gitu kan ini berjamaah aya kan nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu karana ge santri harare SKB ieu aju mangsi di ka dieu teh dikaleungeun-leungeunkeun soelah teh pula nanaon teh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang kieu teh udang panjang kadari karena belum ngecapek, tuh hari dengkap. Kita rondo aja ketemu. Oh, maksudnya berarti nek nyalakeun saja bayu. Nek nyalakeun saja lamun hideung jak punya anak keneh. Mungkin tuh mau urang jajan punya mah. Saya takut gitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh. Bah, pindah beja kiai na di sekolah, tilok nyurah ya. Kados jadinya bae. Jadinya ulah pindah ulah. Ayah yang boga surah ulah. Jadinya baik. Kata kalau tuh geus jauh. Daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai nanaonan, ieu mah turunan wali tadi itu. Masya Allah.
Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerjamiahan teng. Oh, ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari. Kita kadeuleun roh kadeuleun punya nama. Pak urang mah atuh boro-boro roh ore gitu kan. Roh kadeuleun. Oh, roh naik ka langit. Maot Mama Sobari. Ya Allah ya Rabbi. Roh kadeuleun eta tuh. Mama Sobari teh murid Mama Khalil, Mama Khalil Bangkalan. Jadi deket jasa nasab ilmuna ke para wali paingan titeh didinya bae. Didinya bae. Orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal ternyata teu kudu bebe. Jadi bahkan loba empangna pan nyalauk mah teu de. Geus aya santri nu ngaralauk halal keneh bae. Atuh santri bae akal bae pisan. Tunggal poe ngalaan lauk guru. Nanti dijualan doang ke lauk. Ada gua ku soleh. Ieu mah kakarang ngalagori bae. Goblok sia. Ka dieu sia gaji amil pada salahan gori. Pamalingan sia balik sia. Balik kabeh santri. Santri ngan 15 balik kabeh. Jadi leleuna para. Matak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna, "Mama, abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon?" 2 teknya saumur hirup paling bungah 2. Naon? Kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling jopret. Ngeunah. Cek nu nanya sia. Nampiling teh nikmat biasa kerjana teh geuna. Ya Masya Allah. Nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan. Blok kata dia kabeget asana nikmat. 2 seumur hirup nu nikmat ya eta. Sebab didinya lah kula diangkat jadi wali. Naik derajat teh ketika ditampilin ceger. Oh iya gerak Allah. Langsung naik derajat. Begitu pula sekali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nuju duan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutub blek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi si bande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngawargol jelema Kita jauh mana, lamun nyaho mana nama, urang keur dimuriang teh keur diangkat derajat, tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah, naik derajat urang. Lamun urang ajo nyilet tolol meureun sia, turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun encan jadi wali mah merosot pamatung. Wah. Antas ya jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab. Lain maca kitab mah gampang. Hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah, ya ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang. Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh gerak Allah aing teh teu bagus geus naik derajat urang. Tek naik. Ulah aja awas yang ngomong deui. Celuk situ. Ilmu etan anu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa ketika di lembur teh aya nu ngahina kumaha sikap urang kamana iloyogna batin urang Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae dicoba dek naik kelas atuh komo ieu ti solihinin ti walieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun bakti da sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang ai ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadu al-sabr bainana
wa bainal fasiqin. Bestek. Suara kan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kok kieu. Sudah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nah, Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu nage teu kecekel kuduan. Gede. Tetap lawan Firaun tak. Untuk ngomong lagi capekan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema angkat gagah. Sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan dedeuhan asian boro-boro kanu bageur kanu teu bageur ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana. Hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan. Nabi-nabi nu saja mah kumaha aing ye. Kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula mana. Nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeun. Mana Jibril? Malaikat Jibril aya datang ka dinya. Aya naon? Cek Kanjeng Nabi. Abu Bakar mana? Sayyidina Abu Bakar. Umar mana? Utsman mana? Ali mana? Tah ditanyakeun, maksudna deukeut ieu umat geura tulungan, hayu geura kamu. Mikiran umat pan pohara aja. Mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh. Tuh urang cikupat teu sering maca shalawat teh. Kan budak teu bagus di maca shalawatna ieu. Kurang yang naik pangkat. Aduh Kanjeng Nabi ya Allah. Natagi ngadoa anak para Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Jadi boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh. Ieu kaumna kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bangkawara aja teh tepan ngomong. Wah tah geus ieu bae babai teh kaumna tu ayeuna mah lah teh kaumna ieu. Idap anta anjeun bae Musa warang buka jeung pangeran anjeun kan itu pakotila haula inna haula main berapa nih dua antang mah jadi tinggal di dia pakai tang ngomong lain lalagaan nyungkuna nu pohara jasa ngejebia nu pohara jasa siapa itu hendak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat taat ngadoa fasab bainana wa bainal qaumil fasiqin bebe isakeun antara abdi jeung kaum buang kawarang para rasek isakeun ayo coba tungtungna beakan amat Musa Gusti Allah tengah doa. Aiga saya nurut Musa beakan amat. Ya. Tapi Allah diijabah. Qala fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Fa innaha Gusti Allah qala ta'ala lahu jawaban dua Kanjeng Nabi Musa fa inna hasanya na Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu arara asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal diberi bingung man tadi itu mal bisa balik ke mal bisa muntah urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta punya kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbeng bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna ka kitu daleukeun Musa lantaran maneh geus ngadoa faqru bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere kasarung kata limbeng balik kal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbeng 40 tahun dia Abu Nawas pas perapatan kata limbeng kumanya Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panonton lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosot jeung calana sia pelersian nu gede mana
Gunawan bahaya deui bae. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun. Nah ieu gedean kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kok kieu. Lain mun awas atuh kok kieu. Mantap kurangnya gitu, lamun teh katarung atau kata limang cekel peler mana ya nu rada gede. Ai pas kebenaran urang nyekel nu babaturan buru ieu nu gede mah. Ya Allah, ayo we sabunawan. Iya. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana yatihun fil bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya katalimeng bolak-balik dirinya bae. Eta teh kira-kira katalimeng teh adalah 40 sana 40 tahun bener bae. Kita cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Musa, ala ta'sa. Ulah putus asa anjeun. Ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu berasa. Ulah dipikiran. Maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut. Jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun lupa teh fala ta'sa. Ulah dipikiran asa ke. Konsep ieu. Urang gitu ajakan masyarakat sekali dua kali. Hayu sileuleuh ajakan. Gus bener-bener buang kawaran. Kita ulah main bae. Kita ulah adu kotok, ngadu kotok bae. Malah mak kiai nage dititang adu kotok bae. Ayo kiai tadi, engnya hoye, pale heula ieu golong. Ayo naon pale? Pale mah di kiai di seketek heula. Ayo pale heula. Kiai na dititang, pane teh pangkawar aja. Kiai teh dititang adu kotok, ditungtung untuk awas digolok ieu. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu tah, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai negara sepan. Saya cerita dakwah. Nah, iya konsep salat asa alal qaumil fasiqin. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Mane bae. Yuk menuju ke Gusti Allah. Nuturkeun ada nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Nah bangun masjid teh engke aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Nah bangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji. Ulah lihat saja salah satu alal qabil fasiqin. Lu hiji pake antepkeun. Antepkeun. Urang terus bae kegenyana. Kugaledeg geus. Artinya maknana engke makna pos kugaledeg kumaha alum. Engke diantep ke lain. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana, samampuna ke jelema nu nangtangan, nu ngomong macem-macem teh deulekeun. Sebab hakikat nama lain ka kiai, berarti nyana anti ka Gusti Allah. Asal geus anti ka Gusti Allah, nentang ka Gusti Allah tinggal dideulekeun bae. Tinggal dideulekeun ka. Ieu para tasalal qamil fasiqin. Paket berarti nyana. Tengah dukung karena siar-siar agama Allah. Antepkeun, deulekeun, saha bae nya tungtung. Tungtungna mah kararahe kabeh. Parah nyana pae nu ngabangun ge pae ieu. Ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat. Da ieu keur leuleut pikanana. Belah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh kadeuleuh bakal didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Itu ajak mitohana deh jeung pondok mah di dieu bae. Ceng, di dieu ye. Di dieu ye. Tanah Abah umat raja. Ya teh atuh sanati anak Abah. Anak abah, iya anak abah, udah gini ya tah. Geus ngariung, diajak. Sakali dong, teu ajak kami toha. Diusir bagi itu keinginan teh. Tolol teh budak. Didinya, giliran kuari bae ai teu diajak ka padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta. Masyaallah, ngajang hilek bae, ieu kunaon abah orang teu diajak ngariung. Pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek. Tah eta kos itu Masya Allah diberi berkat ya dipikeun berkat. Berikutnya teh aya abah teh diajak diberi berkat bae dibalakeun ka imahna buat berkat dem nyaho teh taklos teh sia. Eta ngajang hilekna luar biasa. Diusir tungtung. Jar ku ke pesantren mah Allah bari gitu. Tah eta teh mitoha bae kos itu. Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan,
dibiayaan di pasantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyen pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna jajang hilek beter sepen ka anak parkir ieu mah santri teu saha. Eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot ada terus. Ya ini menyen pasantren halus. Ieu teu ngahormat saeutik doang ka eta kos itu. Ieu pagawean syiar agama Allah teh kos itu. Hese jasa ka ndek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Dan ulah ditorelir jelema-jelema fasik mantap. Urang mah coba ge make konsep ieu insyaallah. Nurutan konsep Kanjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, kalimat tenang Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kanjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kanjeng Nabi Musa, eta kaumna didinya tadi jurang ti. Kebingungan kasar ukuran ka mana dek balik ye, caknya na yuk orang baralik. Ayo orang balik Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harumna, kemudian nya nama atuh cicing we duaan ngajauhan ti kaum eta. Berangkat ningali daerah Abdul Muqaddasah. Iya, kaum saya balik. Berangkat balik. Kan dia ya. Berangkat mimiti mazhab pada maghrib. Kunaon subuh aya di dinya deui. Cek, pan urang aya di dia deui. Salah ya, ganti pemimpin. Ganti pemimpin siap. Kamana ieu balik urang? Adi tuh, karena kali itu. Ih jalan kali itu kajian hukumnya. Ya, berangkat pas subuh. Maghrib aya di dinya deui. Kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nganyarungkeun jelema, endek ngabingungkeun jelema, endek itu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah. Ye, ka dieu balik mah. Sok urang teh berangkat ayo tuturkeun. Sedengkeun jelema 600.000. 600.000 sita dia. Kita lihat Alvin, berangkat aja ya, berangkat kabeh 600.000. Ai, iya jalan bener mah. Oh, bener can iya ka dieu ieu. Kunaon tuh berangkat itu maghrib aya di dinya deui. Itu balik ka dieu. Iya sih gara-garana. Jadi itu teh sudah mah bengkol kakak tuh. Kurang kayak ieu. Ayo balik lagi. Iya bener mah. Ayo berangkat aja siapa jadi pemimpin balik asal berangkat isuk-isuk maghrib kan dia deui. Ini orang pengumpulkan diri baik. Wah, ya, 40 tahun. Eta kikituan 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ngayalah yatihuna. Ilardi yehimangnya na dirinya 40 tahun. Terus-terusan. Di mana berangkat isuk-isuk. Sore ayah didinya di berangkat sore. Isuk-isuk ayah didinya. Hatan kolodo. Marah-marah sekarang dua satu pae mulai. Bisa tahun geus aya nu pae 1, 2, 3, 4 tangka 20 tahun para rae degua tapi tetep nyana berusaha de keluar dirinya. Uga pae berangkat bebet balik maksudna ke kadinya deui ke pae aya. Teu berangkat ka dieu meureun balik teh ieu ka dieu brong ke ka ditu sore aya di dinya deui nu pae deui. Ayo 600.000 teh ya hatan korodu kuluh para rae kabehan illa man lam yablugil usris kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Kan umur 20 tahun mah ke bawah kayak mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu mau. Nu maot pasti 20 tahun ka luhur. Empat teh aki-aki mah pae ge. 20 tahun kehendak ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahnya kita berarti alfun 600.000. Untuk wama Harun wa Musa fiti Kanjeng Nabi Musa sareng Kanjeng Nabi Harun maot dirinya di jurang ti. Kanjeng Nabi Musa maot dirinya, Kanjeng Nabi Harun ge maot dirinya, maka jurang ti rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harun. Wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum para rasek kabeh.
Didinya blek pararai kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah ngantek Kanjeng Nabi Musa mengadua ka Gusti doana ayyubnahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ka kadinya tah ka Palestina. Sabalangan teh memehna lah deukeut berarti. Mentak diijabah ku Gusti Allah. Jadinya langsung Kanjeng Nabi Musa dipanggil. Dongeng dipanggil nanti sakumaha didongengkeun teh jol Kanjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Waalaikumsalam. Mananta ana Jibril, naon Jibril gade. Hebat jazai, Kanjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui kana mah. Oh masalah, maot penting di dia deket ka ditu nya. Ardal muqaddasah. Pamitan dileleyan ke apa bae ke. Ini Musa didinya. Seminggu kemudian datang malaikat maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda. Ana Israel malaikat maut. Nah. Nan lagi. Tugas kula nabutna. Bung. Jagain ya Allah. Allah mau ngapain gitu. Jangan malaikat maut kiamat ini. Serius ya baik kalau mah tugas. Bung. Jangan itu mau ngapain gitu. Anggap kain kuat. Cekan cek kalmat. Ikulah bagi tugas. Tugas saya dari itu. Mau makan itu. Laporkan. Nueran Musa mal wakayam baik. Wala kalmat aing gumay berbeda lah itu. Aing mencarikan cara ku Allah ya. Kadoa Kanjeng Nabi malah kalau Gusti hamba Gusti. Mengaran Musa teh Nabi Gusti, Rasul Gusti diinstruksikan mau supaya embungan ja. Kudu kumaha tuh. Kula memberi kesalahan embungan. Kumaha Gusti? Ai embungan mah bejakeun bae. Ya, diberi umur panjang gitu. Endengkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah, eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeunna. Eta adalah umur panjang Musa. Bejakeun ka itu beda-beda umur. Datang deui malah. Waalaikumsalam. Nyamut nyawa ya? Lain, nambahan. Oh, nambahan. Diklapor ka Gusti Allah. Jamaan ka kumaha cenah? Hayangna sakumaha. Mun tahun 2 tahun mah panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah. Dampal leungeun pendenkeun ka sapi ka nyeblek. Tah eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu. Atuh loba meureun ribuan tahun. Heeh sakitu. Anu mun beak mah pae keneh wae. Jadi pae keneh. Pae keneh mah kuari bae. Pae kuari bae asal menang ridho Allah. Allah bisa daun kan? Daun. Geus kuari bae. Bener ya beusi ngamuk engke pan. Ngamuk bae. Benar Kanjeng Nabi mah moal ngamuk moal. Geus ridho jadi kuari ridho. Kan kamari hayang atuh tambah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Kan ai panjangna ribuan tahun engke bakal pae-pae keneh ada kaon kiri yang ngising didinya. Kuari bae. Kuari bae geus jadi saya hayang sarom ya minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Ya dia cukup dia deket. Berbaring Kanjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Kanjeng Nabi Musa jeung ngomongnya nama kita cabut nyawa. Ya iya sudah kata cerik kata. Aduh masyaallah. Lalawan atuh. Iya saja kita panglalaun. Ayo lawan tikieu sakit. Eta lakon Kanjeng Nabi Musa mah kitu teh. Jadi tahu enggak? Masya Allah. Enak parah ya mah. Oh, cabut Allah. Amanatnya nak ka kaumna ka Kanjeng Nabi kami sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut dinya kuring kubur.
Hampir gitu Nabi maksud kanjeng Nabi urang. Di mana kuring maut, didinya kuring kubur. Tak mautna di bumi Siti Aisyah. Jadi kubur dan kanjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu kanjeng Nabi Musa didinya dikuburna. Di urusan biasa, urusan dikubur didinya. Nah, maka peti kanjeng Nabi Musa, petina nolot sekitar bangsa 20 cm. Nah, lama 20 cm. Eta teh diurugan di zaman kanjeng Nabi Musa na diurugan. Ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan. Eta taneuna asal diurugan. Eueuh deui luhurna 20 cm dari kasih jalan. Ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan kanjeng Nabi Musa di jarahan biasa. Ke kemar seminggu 2 minggu eueuh deui anu tetep petina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara. Supaya nyata kadeuleun tapi didongkel mah didongkel. Dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan tanahna nyinglai deh. Coba urang gali ku ari mah dikanapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ka kuari nya nama ieu jalan geus menuju Palestina. Ti disebutna ta eta di dinya aya kuburanna sisi jalan. Sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean. Kuburan Kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan. Eta nol kuari sekitar sakieu tah petina. Eta teh udah digali dikanakeun teu bisa. Ditutupan bari nyingrai deui. Jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuat kepala kali itu ilu gitu kan. Darah ka Kanjeng Nabi Musa. Kuburan sisi jalan, di urang di mobil bae ge katingali. Tah, arah pacin belakang tuh katingali tah eta kuburan Kanjeng Nabi Musa. Gitulah makam Kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kanap teu bisa doser geus dipindahkeun geus dikondisikeun kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuat. Itulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik adinya bae pae. Kemudian Kanjeng Nabi Musa nak maut, termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah kitu si Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter tadinya ta eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon. Malah cak riwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman, tapi teh riwayat mah henteu. Aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun. Cek riwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Hud, Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Kita adalah di Yaman. Mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalekir. La ilaha illallah. Ih di jero taneuh teh kieuan bae orang Amerika naon eta la ilaha illallah. Iya, ya. Negara letik tapi dipakai kasih. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Nementak dicumbu Indonesia mah. Dicumbu, iya teh ieu. Nu didahar kurang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwian nu dibawa ke Amerika. Iya teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ke Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Iri hate urang lamun nyaho mah. Kan bisa gitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae. Masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat. Eta begitu sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi sisi gigirna luar biasa. Itulah keayaan Indonesia dipakai ka bonggol jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal. Oh horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasina mah tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi Yaman dipakai kasieun lantaran didijalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia gen teh tetep dipakai kasieun. Cieun di Indonesia kita ini dipakai kajian teh Islam ortodoks, Islam salaf. Enggak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju. Cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal dikahareukeunna dunya geus sahabat.
Kebeladina terus serangan anu luar biasa. Kaharep nama wallahu a'lam. Kumaha meureun si agama di Indonesia. Kuari keur ngeujeuna diacak-acak kieu, acak itu teu meunang salah nanya kuari. Ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah didinya wa nabi Yusa badal arba'in. Pada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam. Angkat jadi nabi, perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kun gede da. Ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna. Dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib. Dia berangkat bebarengan jeung Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin. Jadinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanaga sakitu jangkung gede lagi eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. We eta we jumpah hari teh lantaran serangan icak luar biasa perang sama Griban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah, mata poe stop heula ka malaikat. Malaikat, stop, eureun heula sajam. Ulah ka sore. Eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu burak. Sajam ka Gusti Allah, ngeun tuntas heula perang, tuntas sajam. Beres, eleh kaum Jabarin, sakara. Geus berangkat geus, diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Musa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang tajam eta panon poe di stop tajam. Masya Allah asal lalagaan teu panon poe. Kira-kira eta saja mau kibat lahusan susah asan hatta faragha min kita lihat sehingga selesai perang ngelawan kaum Jabarin. Masya Allah mendak diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad kana hadis inna syamsa lam tuhbat ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbat ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker, teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa Musa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal orang nyaritakeun wasdu alaihim naba abnai Adam ilang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.